wayah nah sampe deui isuk-isuk sampe berang sampe anjing rumah kok nah, gede nawe tanaga lumayan lah da tuh hayang dahar nu ngeunah nya wayahna we sampe we deui isuk-isuk Pong kemana biasa we ngarit daguan sakedeung lah lu ieu nih karohal baham euy kenaon eta ngalah sampe biasa ker makan siang coba deh ya lumayan cing mana Pong bako Mang Udin teh aya keneh wah aya kasep atisna gitu aya ingkara ieu baham karohal mata ki karek ngarit keuna we kieu karek indit ngarit karek anu nita tidak telat nitana lumayan we atuh keur meuli bako bener kieu kumaha we atuh nu pengangguran mah oh nu nitah gawe dinya Pong lain kira-kira lamun aya nu nitah gawe rek indit mah indit rek jauh urang initan we ya lamun di dinya aya nu nitah gawe urang bejaan euy da urang oge kikian teh atuh da lain hayang tamah ting jenuh di imah sarua urang ge da hayang gawe atuh butuh duit engke lamun eta silih bejaan pokona mah lah nya mudah-mudahan we teh aya nu ngajak pira korek kieu wae da ari anak pamajikan jeung budak pan udah kudu jajan geuningan tah kitu geus tah berangting urang rek ngarit urang ge ieu rek ngalah sampe asa tangkal 5 lumayan keur sore euy can boga dahar urang hayang ngabako ya nuhun lah bayarna mangga aplikasi weh muni geuning kitu eta nu balik ti kota nya atuh Ropi kieu tingali atuh gayana eta geus di mana eta biasa ngalah sampe aduh kitu-kitu wae hayu atuh barang ayo wah kebenaran Ropi aya nu niat gawe teh ngarantau ka kota kota atuh hayang aslina urang hayang donongan ieu kemungpung keur ngabuk saberhiji nya anu nganggur mah sok we saha wae atuh kebenaran si ompong nganggur euy tah kitu ari ajakan engke atuh ka imah nya geus istirahat siap ke urang Yuswa ka imah siap nya alhamdulillah ayeuna moal sangsara deui hirup teh rek ka kota ayeuna rek merantau aing mah bebe jala kasih bebeb tah gitu pi carita nama dunungan di dieu titah mau pagawe enggak siap urang rek indit pokona mah lah tah pong rek balik nah eta kosong kene ngari teh ketinggalan haritna aduh belagung sia mah ka dieu kabeneran Kang Chandra lain mengaep lain ieu ngabutuhkeun digawe ka kota indit ayo atuh siap tuh aya duaan lah urang jeung si ompong Pong siap-siap we mana ka pamajikan bebe jaheula indit ira ke tanggal 3 bakalan lah pamajikan bakalan sagala we nganjuk helanya anyukan pang-pang nama bakalan heula makan-makan nya sok bebe jaheula ka pamajikan ayo nya siap aku siap tah gitu Pak aya duaan meureun urang jeung si ompong tah gitu engke tanggal 3 geus teu kudu dibejaan deui siap lah aya meureun eta kopi kota tuh kala urang meuli heula kopi sok atuh meuli heula lah urang euy can ngopi-ngopi ya aduh pamitan heula ka si Jalu bari maraban duh hampura Jalunya rek ka kota heula rek gawe lain teu nya ka maneh teh foto heula Jalu keur kenang-kenangan kala Pong ieu pamitan heula Pong yuk Jalu dadah Pong ieu kumaha urang geus setelan geus hade can halus duit mangger goreng biar ada anger ieu mah bakat atuh urang gua resep teh lumayan lah ya gitu bisa enak kumaha itu nya mending kana samper si bos aepna atuh mending samper heula init oge urang ka kotanya Pong anjay sayu atuh pisan itu boga duit geuningan ke mah aduh Pong meuni bunga sumuringah kieu nya Pongnya komalon balik di kota Pong euy urang mah puting teh geus nganjuk heula geus ngabekelan dinya kumaha pe urang ge sarua geus ngabekelan pamajikan makan-makan anjing
Sabarit. Wah, mantap pokoknya pokoknya. Halus enak. Halus atuh. Ayo. Bos Saeb, kami sudah siap ke kota. Ayo orang berangkat ya. Sapi, Teh. Iya kak Aep. nagis ini tadi subuh. Nu benar RT. Eta RT cek saha. Asli napi tadi bahasa orang baik di masjid. Asli teh. Asli pong. Aduh, anjing kumaha atuh euy. Ah, Aing euy, aduh geus dandan kieu euy. Aep kamu. Lain kemana tadi na? Euy ah, teuing Aep teh gak ninggalkeun aing teh. Aing teh tadi na rek ka kota. Saya sudah ninggalkeun aing. RT ari mana eta kunaon jeung ceurik? Kamu dari sana cari. Urang mah sedih. Ditinggalkeun ku si Aep. Nah ari mana jeung pipiluan mewek. Oh, RT mah teh jeung pipiluan ceurik. Jeung coba tarik deh. Oh, pang tarikna. Asli na. Da eta marane cerik tadi, jadi orang terharu. Wah, RT mana nih sok perhatian pisan. Bos saya di itu aturikeun ceurikna. Oh, iya, Pong. Di Tong ah mana mah ngerakeun ah. Bae itu orang penagihan di perelek ah. Kumaha tuh Pong euy, ayeuna urang teu jadi init. Era urang ku tatangga coba ningus pamitan. Heeh, si Aep tega pisan kain. Urang meureun kudu ngadahar deui sampu we meureun Pong euy. Yang kudu ngerti. Heeh, bener Pong ah kudu sabar we aya namanya. Ya bangga ngajuk utang nambahan. Cek balik era.